Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul. Alhamdulillah saat ini memasuki bab ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babu sadisu wal ishruna ribab anuka 20 genap. Fit tasydidi ala zina tetep dina mertelakeun bangetna haram, larangan, ancaman kana zina. Bab yang ke-26 menjelaskan tentang ancaman atau larangan berbuat zina. Qala parantos ngadawu sahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zina ari zina yurisul faqra eta ngawaris jina kana fakir. Perbuatan zina itu menyebabkan fakir. Yakilu barakatar rizki, artinya sedikit keberkahan rizki. Rizkinya tidak akan berkah orang yang berzina. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Saudara-saudara kami yang pernah berzina, ampuni ya Allah, amin. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinal aina ini ari zinahna dua panon an-nadru eta ningali kana perkara nu diharamkeun. Zinanya kedua mata yaitu melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadru ari ningali ilan nisa'i ka pirang-pirang awewe ala ajannabiyati anu deungeun-deungeun tegasna lain mahram. Minal kabairi eta tetep tina sawarehna dosa gede. Bahwa melihat perempuan yang bukan mahram kita, maka itu merupakan sebagian daripada dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinar rijalaini ari zinana dua sampean al-masyu eta leumpang. Wa zinal yadaini sareng ari zinana dua pandangan al-batsyu eta nyekel. Wa zinal ainaini sareng ari zinana dua mata an-nadru eta ningali, maksudna leumpang kana paharaman, nyepeng kana paharaman, ningali kana paharaman. Bahwa zinanya dua kaki yaitu melangkah kepada perkara yang haram. Zinanya dua tangan, memegang perkara yang haram. Zinanya dua mata, melihat perkara yang haram. Astagfirullah, ampunilah dosa kami ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaniyatul wahidatun zaniyatun wahidatun ari anu zina saurang atanapi zina sakali tuhbitu amala sab'ina sanatan eta matak ngalebur kana amal 70 tahun. Zaniyatun wahidatun ari zina sakali tuhbitu eta ngalebur zina amala sab'ina sanatan kana amal ibadah 70 tahun. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, astagfirullah, ampunilah dosa kamu. Zina satu kali akan menghapus amal ibadah selama 70 tahun. Ini saking kerasnya ancaman bagi perbuatan zina. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min danbin tayatina hiji dosa ba'da syirki sabadana musyrik atanapi nyekutukeun Allah. A'zama anu leuwih gede indallahi munggu Allah min nutfatin tinimang nutfah caimani wadu'aha anu nyimpan kana eta caimani saha rajulun hiji lalaki fi rahmin dina rahim la yahilla lahu anu teu halal eta rahim ka eta rajul. Insyaallah la yahillu lahu anu teu halal eta rahim lahu ka eta lalaki. Bahwa tidak ada dosa yang lebih besar sesudah mensekutukan Allah kecuali berzina, ya.
kecuali air mani yang disimpan di rahim perempuan yang tidak halal bagi seorang laki-laki. Masya Allah. Ya Allah, betapa mengerikannya ya, subhanallah, maha suci Allah. Bahwa dosa zina adalah dosa yang besar sesudah masuk. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna li ahlin nari sanyanyana eta tetep pikeun ahli neraka. Soihatan ari aya sentakan atanapi baunya. Minnat nirehin tina banget bauna. Farjizina parjina jalma nu jina. Bahwa nanti di neraka, penghuni neraka itu akan mengalami sentakan atau bau yang sangat menyengat dari yang keluar dari parjina, orang yang berzina. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ghina ari beunghar wa zina sareng zina la yajtami'ani eta moal kumpul beunghar sareng zina. Artinya kekayaan dan zina itu tidak akan berkumpul. Artinya orang yang zina itu tidak akan kaya. Maksud kaya di sini adalah berkah harta. Hartanya banyak, amalnya. Ketika banyak harta maka amalnya juga akan banyak. Itu harta yang berkah. Kalau harta yang tidak berkah maka banyak harta banyak dosa. Maka ketika kekayaan dengan perzinaan itu tidak akan mungkin berkumpul. Wa qala alaihi salatu wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarku zina ari ninggalkeun kana zina yurisul gina eta ngawariskeun kana beunghar. Bahwa meninggalkan perbuatan zina menyebabkan kaya, maksudnya banyak keberkahan di dalam hartanya. Wa qala alaihi salatu wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zana sing sajalma nu zina zunia maka bakal dizinahan deui bihi eta jalma walau bihitonin darihi sareng sanajan di pageran anu luhur imahna eta jalma. Maka orang yang berzina maka akan dizinahi lagi sekalipun ia berlindung di dalam rumah yang pagarnya tinggi. Wa qala alaihi salatu wasallam sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma zana nu zina eta jalma bi imraatin kahiji awewe fataha maka mukakeun sallallahu Allah alaihi ka eta jalma fi qabrihi dina kuburanana eta jalma samaniyata abwabin kana 80 pirang-pirang panto minan nari tina neraka yakhruju anu kaluar min tilkal abwabi tina tiap-tiap pantona naon aqaribun pirang-pirang kalajengking wahayatun sareng pirang-pirang anu harirup ila yaumil kiamat nepi ka poe kiamat. Maka barang siapa yang berzina akan Allah bukakan di kuburnya 80 pintu yang mana setiap pintu akan keluar aqaribu wahayatun kalajengking ya. Dan pirang-pirang kalajengking wahayatun, hayatun di sini yang hidup terutama ular ya. Ular pada hari sampai hari kiamat maksudnya. Ketika dikubur maka orang tersebut akan dibukakan 80 pintu neraka. Yang mana setiap pintunya ada kalajengking dan ular yang hidup sampai hari kiamat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Demikianlah hadirin hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman atau dosa berzina. Semoga kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan zina. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.